Nya Cece percaya ayeuna mah najan ari teh mah aya mang keneh, tapi bener maneh teh si Ekek hirup keneh. Cek Ceis mimiti kadenge deui cumarita. Bener uing masih Ekek ce, uing hirup keneh. Nah basa harita teh kapan kabehan oge nyaraho maneh teh geus maot. Tuluy indung maneh oge bimar leungit teu puguh raratana. Geus panjang lah caritana mah ce. Pokona mah uing harita teh ilu ka gulang-gulang nuturkeun ka nagara Silungan Badak. Maksud uing teh tadina mah hayang nulungan Nyi Lasmaya satadina mah kitu. Ka nagara Silungan Badak nya ce, ka nagara Silungan Badak geus uing oge pokona mah panjang lalakonna mah geus engke bae dicaritakeun mah ce. Ayeuna mah uing butuh bantuan heula, kumpulkeun lah jalma-jalma lembur samemeh telat lantaran isukan bakal aya rombongan Silungan Badak ka dieu. Cek si Ekek deui atuh ngadenge kitu Ceis meniru wasepa. Kabener maneh teh Ekek ulah nyingsinan bener isukan rek aya rombongan Silungan Badak ka dieu. Bener Ceis uing mah teu ngabohong, mangkana uing ayeuna wayahna butuh bantuan heula, kumpulkeun jalma-jalma kukuring rek diajak baradami pikeun nyangkalak Silungan Badak isukan. Nya sakalian dijelaskeun isukan lah sakalian, pokona uing lain jurig be. Ceis rada ngahuleng sakedeung. Geus ulah loba ngahuleng cece, ulah miceun waktu kabur isuk manten atuh. Nya tapi cecina teh adi sorangan mah teh ludeung Ekek. Cek Ceis si Ekek ngalieu ka Aki Dusni. Tak tuh minta dibanturan tuh kasih Aki 7 mulut, Aki dukun palsu. Cek si Ekek bari ngareret ka Aki Dusni. Oh benernya Cece minta dibaturan banyak ka Aki Dusni. Cek Ceis bari tuluy nyamperkeun ka Aki Dusni. Aguyah-guyah awakna bari ngahudangkeun. Aki, hudang Aki. Bari oge disangka teh heueuh sakti. Si orang sarobe porangan. Cek Ceis bari ngaguyah-guyah Aki Dusni anu masih keneh pura-pura kapiuhan. Tapi Aki Dusnina tetep bae pura-pura kapiuhan embung hudang. Tadi kadenge ku aing, cina aing teh rek diajak nyisiran jalma-jalma. Ih sieun teuing teh hayang aing mah. Kumaha lamun aing keur jalan papengnya siluman. Watak siraka kapan eta teh. Gerentes Aki Dusni bari anger matana mah peureum pura-pura kapiuhan. Ceis bingung jeung seueul lantaran Aki Dusnina embung bae hudang. Pok nyarita ka si Ekek. Eta Aki Dusnina teh teu sadar keneh jang Ekek. Kumaha atuh nya? Lamun Ceis sorangan kaluarna mah da teu ludeung atuh. Cek Ceis si Ekek lempang ikut-ikutan kusuku sabelah nyamperkeun ka Aki Dusni tuluy diilengan. Breh katempo panon Aki Dusni teh ngan saukur peureum hayam. Si Ekek gogodeg jasa laki Aki nurus tunjung. Aki beutan aing oge nyaho kapiuheunna teh ngan saukur pura-pura bae eta teh. Keun si adi gawean pisan ku aing. Gerentes si Ekek. Kumaha jang Ekek? Si Ekek lempang deui ingkud-ingkudan nyamperkeun ka Ceis tuluy ngaharewos. Ceis unggek bari rada nyerengeh tandaning satuju kana omongan si Ekek. Tuluy si Ekek jeung Ceis teh laleumpang ka pelebah pinggireun Aki Dusni. Kot Ceis nyokot bungkusan anu eusina teh duit ladang ngumpulkeun ti jalma-jalma urang lembur anu cenah cek Aki Dusnina teh jang mahar teh. Tuluy pok Ceis ngomong ka si Ekek, sorana ngahaja ditarikeun. Si Aki Dusni teh sikana mah geus maot jang Ekek. Lain kapiuhan ieu lain. Kumaha lamun ieu teh anu cenah cek Aki Dusni jang mahar teh cong bagi dua bae jeung yang Ekek jeung Cece. Cek Ceis ngahaja ngomongna rada ditarikeun meureun ambih kadenge ku Aki Dusnina. Bener bae Aki Dusni teh meni leuwas nganenge kitu mah tuluy bae buru-buru hudang bari langsung nyarita. Henteu Aki mah da can bae henteu. Aki mah hirup keneh. Eta duit Aki ulah dikamana-manakeun. Kadeukeun. Cek Aki Dusni bari hudang rek ngarebut bungkusan duit anu geus dicekel ku Ceis. Tapi Ceisna buru-buru ngagiwar. His, ieu mah duit saha? Mangrasana teuing. Ieu atuh duit Aki, kadeukeun. Cek Aki Dusni keukeuh rek ngarebut deui bungkusan duit anu dina leungeun Ceis. Kek, iraha si Aki moal duit ka dieu? Ieu mah duit jalma-jalma urang dieu ngumpulkeun Pak RT anu cenah jang mahar. Maharna naon barina oge nipu. Lapurkeun ka kukuring kana berbajib. Cek Ceis bari leungeunna munikeun bungkusan duit ka tukang tonggongna.
Sok ngaku si Aki tek nipu lain ngomong bejang mahar ngusir jurig. Buktina aya jang ekek anu disangka jurig oge. Aki teh kalah pura-pura kapiuhan, laporkeun kuring mah ka polisi ayeuna keneh. Cek Ceis deui siga nu can puas nyarekan Aki Dusni. Atuh Aki Dusni teh dikitukeun mah jadi sieun. Ulah nyai, ulah daporkeun. Geus Aki teh ngaku salah. Hampura. Geus Aki mah moal deui. Cek Aki Dusni. Nya geus kajin sakali ieu mah ku kuring dihampura moal dilaporkeun. Tapi wayahna ayeuna anteur kuring pikeun ngabejaan jalma-jalma supaya ngarumpul deui di dieu. Nya tuh nyai, nya. Tapi kahade udah ngabolkeun Aki ka Jamarea nya. Aki na era. Nya geus geuwat tong loba omong. Cek Ceis deui. Tuluy Ceis teh leumpang teh heula kaluar. Aki Dusni teh siga rengkag-rengkog. Ceis euleun. Geuwat ilu Aki. Tamun dilaporkeun sugan ku kuring. Nya tuh nyai, nya. Cek Aki Dusni tungtung nama daek teu daek nuturkeun Ceis rek ngabejaan jalma-jalma supaya ngariung deui di imah Baharadia. Ari si ekek kan saukur nyerengeh nempukeun kalakuan Aki Dusni kitu teh. Dasar aki-aki kelot ka maneh. Teu sadar geus beutan kalakuan teh eling-eling. Masih beresep nipu ka batur. Cek si ekek bari gogodeg. Si ekek masih kena ngahulang sorangan, terila ujug-ujug ke tempat curing hak. Nilas maya aina teh pasti sigana teh dina kalian aing geus kamari. Pasti ngan syukur-syukmana atawa arwahna bae. Kumaha lamun ragana geus dikurebkeun. Meureun moal bisa deui jadi manusia biasa. Garentes si ekek. Si ekek tuluy leumpang ingkud-ingkudan maksudna rek neangan raga nilas maya blus ka tengah imah si horeng eueuh. Si ekek ruas. Buah-buah bener geus dikurebkeun nya. Waduh cilaka. Namun bener gitu teh. Nilas maya mau bisa jadi manusia biasa seperti sama mehna. Garentes si ekek. Si ekek tuluy ingkud-ingkudan di leumpang. Mariksa kamar di imah Baharadia hiji-hiji. Sugan cenah raga nilas maya teh disimpen di kamar. Sup kal salah sahiji kamar anu si horeng kamar Baharadia jeung Ambu Edo. Tapi si horeng nanaon. Iya masih kana kamar si Abah aja si Ambu Edo. Si krek ditempo di kamar hijina. Si gana manu hijina mah kamar nilas maya. Garentes si ekek deui. Tuluy ingkud-ingkudan deui leumpang ka kamar nu hijina. Dada si ekek karasa seseblakan. Bisi di kamar nu hijina oge raga nilas maya teh eueuh. Sanggeus anjog ka kamar nilas maya. Si ekek teh muka hordeng lalaunan, dadana beuki keketegan. Tapi barang bray si horeng raga nilas maya teh aya ngagoler dina luhur ranjang. Si ekek ngarasa ngempong. Alhamdulillah teh aya. Harus aing geus leuwas. Garentes si ekek. Si ekek tuluy mencrong kana raga nilas maya anu ngagoler dina ranjang diruruban ku samping kebat. Si ekek timbul panasaran deui. Buah-buah lain raga nilas maya. Ku aing kudu dipariksa heula ah. Cek si ekek bari tuluy ingkud-ingkudan deui asup ka jero kamar ngadeukeutan raga nilas maya. Can oge si ekek anjog ujug-ujug lupa silu menderebuan ngagurungut kana raga nilas maya. Si ekek luas calangap. Can sempet nyarita sakame-kame kacan. Les silu rebuan anu ngagurungut raga nilas maya teh ngalaleungit. Kitu deui raga nilas mayana nu aya tinggal samping kebatna bae ngalumbruk. Si ekek meuni leuleus nempo kana kajadian eta teh. Beuh cilaka, raga nilas maya dibawa kabur ku sileum. Pasti oge lain sileum biasa, pasti sileum-siluman. Cek si ekek bari olohok tuurna karasa leuleus malah hampir bae ngadeprek labuh. Tapi untungna harita si ekek teh inget ka Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni. Si ekek tuluy ngusap batu alina. Nyai Ratu, Ki Patih, kalaluar euy. Uing rek minta tulung. Cek si ekek bari ngusap batu alina. Tuluy da rieg imah Baharadia teh karasa ngarieg. Jedeg-jedeg Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni muncul di hareupeun si ekek. Aya pikir sanaon juragan? Mohon juragan, aya pikir sanaon ngangkir sim abdi duaan. Cek Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni. Itu Nyai Ratu, Ki Patih. Raga nilas maya eueuh dibawa ku siluman sileum. Tulungan Nyai Ratu, Ki Patih, tulungan. Cek si ekek bari rada ngaleungis. Patih Kalageni ngarenet ka Ratu Candrawati. Ratu Candrawatina kalah beureum sigana mah keur ngagunakeun ilmu panarawanganna.
si horeng bener terlila Ratu Chandrawati benta deui. Ulah khawatir juragan, ulah rewas. Katinggal kusim abdi eta siluman sireum teh ditahan si Dura Kumala. Sigana mah sama meh ka dieu teh ku si Dura Kumalana raga nyelas maya teh rek dijiekeun heula jeung arwahna. Ambil jalma-jalma teu karaget meureun maksudna mah kitu. Oh kitu, nya geus atuh kajen. Uing tenang ari kitu mah. Tapi da teu tiasa tenang kitu bae juragan. Katinggal kusim abdi rombongan si Dura Kumala teh sigana geus bisa ngalehkeun siluman maung Prabu Rodapati. Ayeuna maranehna tos aya di leuweung Cipulus. Anu hartosna tos caket ka lembur ieu. Leres juragan, bahaya upami kitu mah. Ayeuna juragan kedah enggal-enggal nyiapkeun jalmi-jalmi. Nya maksud teh urang dieu pikeun nyangkalak ka Prabu Dura Kumala. Nya Nyai Ratu oge ki Patih. Uing ayeuna geus nitah cai cenah Ki Dusni ngangkir jalma-jalma lembur ka dieu. Tadina mah sarieun ka uing pajarkeunna mamun uing teu riwa jadi kalabur jalma-jalma teh. Tapi da sugan ayeuna mah moal deui datang jalma-jalma teh. Cek si Ekek. Syukur atuh juragan. Upami kitu mah sim abdi sareng Ki Patih bade uhidi kana lebet ali. Cek Ratu Chandrawati. Tuluy Ratu Chandrawati jeung Patih kalgeni teh ngagaribekeun hawakna les ngaraleungit. Arasuk deui kana jero ali anu dipake ku si Ekek. Cag urang tunda heula. Kocapkeun kaayaan geus liwat tengah peuting, angin karasa ngahiliwir, nambah hawa beuki karasa tiis nyecep, suara bancet jeung suara-suara sato sejenna anu sok biasa liar ti peuting kadenge rame patembalan. Dina kaayaan kitu, Ceuis jeung Aki Dusni masih keneh keur laleumpang mapayan jalan lembur. Anu maksudna mah rek ka imah PRT rek ngabejaan deui supaya ngangkir jalma-jalma lembur kakak karumpul deui di imah Mbah Radia sakumaha anu dititah ku si Ekek teh. Untungna harita langit teh katempo baranang ku bentang, jadi kaayaan teh rada caang. Ceuis jeung Aki Dusni oge jadina teu ngaratog teuing laleumpangna. Nyai, rek ka mana heula urang tujuanna teh? Kadenge Aki Dusni nanya ka Ceuis, atuh langsung bae ka imah Pak RT Aki. Keun engkena kakakku Pak RT anu ngangkir jalma-jalma sejenna mah. Tembal Ceuis. Atuh jalan ka dieu mah jauh rai Nyai. Muter. Tariris Akina teu kuat jauh teuing mah. Mending mun Akina dituntun ku Nyai mah. Meureun adahanna ceutik mah. Cek Aki Dusni deui. Ngadenge omongan Aki Dusni kitu, Ceuis teh rada ngarasa seueul. Dasar aki-aki teh heor, enyor pisan kalakuanna teh. Teu inget geus bautanna. Ari ku aing rek disentak si Doraka, da heueuh ka sakaloteun. Garentes Ceuis. Kumaha lamun motong jalan bae Nyai? Duh liwatna ka kebon sampeu. Kapan ka dia mah leuwih deukeut lain. Cek Aki Dusni deui. Heuh aki-aki teh rewel pisan barina ge. Nya tuh be, sok si Aki dihareup leumpangna. Tembal Ceuis bari rada tegeug. Nya tuh, Aki dihareup oge kalieun. Sok nya dituturkeun nya. Ceuis teu nembalan langsung bae mandirikeun maneh. Aki Dusnina jadi lempang ti heula reok mengkol jalan ka kebon sampeu anu maksudna mah ambih leuwih gancang anjog ka imah Pak RT na. Tapi keur kitu, Ceuis ujug-ujug boga pikiran goreng ka Aki Dusni. Nah, aki teh kalah ngajak liwat ka kebon atunya. Buah-buah boga pikiran jahat ka aing, keun antepkeun lah manehna ka leumpang sorangan. Aing mah mending balik deui liwat ka jalan gede nu tadi. Gerentes Ceuis. Tuluy mainna mangarendeg eureun. Sanggeus katempo Aki Dusni rada jauh, Ceuis buru-buru balik deui liwat jalan nu tadi. Ari di hiji tempat teu jauh ti jalan anu bakal diliwatan ku Aki Dusni. Katempo aya 3 maung keur darepa si horeng eta teh Nyi Santana, Nyi Santani jeung Nyi Santanu. 3 maung bikangna kurut anak buah Ki Jagatsetra anu kalabur teh. Basa harita Ki Jagatsetana tiwas dina leungeun Raden Tarodaya jeung Bimarah. Eta 3 siluman maung teh kadenge keur baradami. Urang ulah caricingeun ai. Urang kudu bisa males pati ku tiwasna Kanjeng Prabu Anom Jagatsetra. Cek Nyi Santanu kadenge cumarita. Nya cek
urang kudu bisa ngarebut deui nagara maung tina leungeun Sinata Lodaya. Tembal Nyi Santana. Utama nama urang kudu males pati teh ka pati awe siluan badak. Saha ngaranna teh nya pokok kuring teh. Cek Nyi Santani. Nya geus pokona mah si eta belah pokona mah. Tapi mun kitu samemehna urang teh kudu bisa nambahan heula kakuatan. Lantaran eta pati awe siluman badak teh geus kabuktian boga kasaktian uli nuhung. Cek Nyi Santanu deui. Nya satuju acek. Tapi ayeuna beuteung uing teh asal lapar karsa mulit kieu acek. Cek Nyi Santana. Keur kitu katempo rentang-rentang aya saurang jalma anu kelempang rada jauh si horeng Aki Dusni. Nyi Santana anu pangeulana nempo langsung curing hak. Itu sigana mah aya manusia kelempang ka dieukeun acek. Cek Nyi Santana bari mencrong ka palebah Aki Dusni anu kelempang. Nya sigana mah aki-aki tapi geus lumayan lah. Tambah lapar, tembal Nyi Santanu. Ari Aki Dusnina katempo beuki deukeut bae. Tilu maung bikang kajajaden langsung harudang. Siap-siap rek ngarekep ka Aki Dusni. Aki Dusni anu can sadar kana bahaya terus bae leumpang. Malah kadenge nyarita sorangan anu maksudna mah meureun ka Ceu Iis da disangkana mah aya keneh nuturkeun di tukang. Nah, teu kecet-kecetan nyai. Tong sieun masih jalan ka kebon ge dayaki. Cek Aki Dusni, tapi Ceu Iisna anggar teu kadengen nembalan. Aki Dusni penasaran ngalieu ka tukang. Barang breh Aki Dusni kaget lantaran Ceu Iis teh geuning eueuh nuturkeun. Beuh dasar bikang nurus tunjuk. Kalau ini kan cenah eta jalma teh. Gerentes Aki Dusni. Sabot Aki Dusni ngahulang kitu teu kanyahoan tilu maung kajajaden pating keura jeleng krep ngarekep kana awak Aki Dusni. Aki Dusni kaget ngagoa, "Tolong!" Hanjakal nu bisa nulungan. Aki Dusni sapada harita tiwas. Jadi eusi beuteung tilu maung kajajaden nyaeta Nyi Santana, Nyi Santani jeung Nyi Santanu. Kitu akhir nasib Aki Dusni. Meureun eta teh wawales bongan kalakuanna sorangan anu resep nipu ka batur. Gaur eta tilu maung kajajaden anu geus hasil ngadahar awak Aki Dusni teh kadenge ngagaur tarik pisan. Sorana kadenge ku sakabeh warga lembur, kabehana menira luas. Geuning aya sorang maung Pak RT. Cek Bah Radia anu harita aya di imah Pak RT. Ya geuning abah. Ih sieun. Beuh mana? Urang nyumput. Cek Pak RT bari ngagiat leungeun pamajikanna. Satengah diseret dibawa asup ka jero kamar. Bah Radia anu ditinggalkeun sorangan di tengah imah meni luas. Buru-buru lumpat nuturkeun Pak RT ka kamarna. "Tungguan Pak RT, abah ilu." Cek Bah Radia bari ngudag, tapi pantona kaburu dijeblugkeun ku Pak RT na cetrek dikunci atuh ceger. Antuk ramah Bah Radia kalah nabrak panto kamar, tarangna karasa nyeri teu jedak. "Waduh, ieu tarang abah nyeri. Buka Pak RT, buka. Ieu abah ilu." Cek Bah Radia bari gedor-gedor kana panto ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.